اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق أولياءه لتربيته عباده وكشف لهم رياض جماله وزكاهم أسراره أنواره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا هي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عقلي محبتك ومعرفتك. أما بعد. Dipayung kurang menjadikan puji syukur ke Allah yang Maha Ghafur berantas masihan nikmat umur ustamina nikmat iman Islam ihsan dibarengan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah urang sadaya masih kena dipasihan kesempatan kesehatan ku Allah biasa mudawamah mula jamaah amalkeun amalan thariqah qadhiyah naksabana yang dibungkus ku acara manakib. Mudah-mudahan urang sadaya sing barokah kali syafaat kedua alamin. Salawat kali salam orang tetapkan kepada alam Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kaum wargina sahabat dan tabi'in atau tabi'in jika orang sadaya mudah-mudahan orang sadaya keangkat umat tak mungkin syafaatil ummah kin yaumul jazaa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan balawat dimuliakan Allah. Punten rada telat pakali acarana aya acara ngaos tadi setengah 8 biasa padi buru wae ku abdi aya acara oge di dedet acara, tapi alhamdulillah barokah karomah abah dugi hadir pas. Tah eta hebat kaboga guru teh. Kaboga guru mah lamun aya kadana tawasul alhamdulillah. Tapi kita nanti di bumi kadikeun ukur 10 menit teh kumaha begitu kita pada tahu hadir. Jadi aya boga guru mah tong ragu sabab sanos dohirna teh aya ruhian mah hadir. Jeung apa kamari butuh jeung sok menta doang ora gawe apaleuh. Urang mah pan aya butuh we punya kudu gawe. Mana sunah hikmatu wajibat karomatu. Jangan usai hikmah apalagi karomah kamuliaan. Ari hikmah teh naon ngamalkeun ngalestarikeun. Ngan lamun hikmah ulah ngaku-ngaku ari teu nurutan mah ieu mah ku abdi murid abah ari kalakuan teh sarua jeung abah manehkeun ka guru katanya. Gitu. Jamaah sadayana kutip dina salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dina kitabna aya mengutip wasiatna Sayyid Luqmanul Hakim. Jadi Sayyid Luqmanul Hakim teh ieu diabadikeun aya surah Luqman. Jadi Sayyid Luqmanul Hakim teh upami dina lupaman teu kaset rada hideung udah urang ditumpan. Ngan diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an kana solehna. Ta eta hebat namanya. Jalmi soleh ku kasolehanana diabadikeun. Nah makana saur Sayyid Luqmanul Hakim wasiat ka putrana, ya bunayya wahai anakku, wahai anak mama meureun kitu. Innal hikmata antamala asara hisolin. Aya hikmahna ieu lamun ku anjeun diamalkeun. Hikmahna anu mulia, hikmahna anu luar biasa keur kasalamatan dunia jeung akhirat. Naon anu kahiji wasiatna tuhyil qalbal mayyita. Tuhyil qalbal mayyita anjeun
hate nu bae. Tanya lah untuk ngaji hakikat Pak bingung menjadi tentang hirup nu bae sareng disaur. Elin wali banyak jeung Nabi. Tuyul qalbal mayit teh anjeunna kudu ngahirupkeun hate nu bae. Kunaon bet Sayyid Luqmanul Hakim ieu nyarita kieu ka putrana berarti anjeunna ge ahli thariqah. Jadi lamun tuyul qalbal mayit teh ngahirupkeun anu hate nu bae berarti eta hate pernah hirup. Terus hate pernah hirup. Hirupna di mana? Hirup ketika aya di alam ruh. Satu acan eta di kadunya dan kusabab arek dijieun jadi orang dunia. Lamun datang ka dunia wajahna kudu make baju urang dunia. Maka dibajuanlah kunaon? Ku jasa. Berarti begitu kubrah ka dunia, ieu ruh urang teh kudu dihirupkeun deui sabab ka dunia mah gabrah ka dunia teh hate teh pae keneh. Buktina hirup di alam ruh ditanya ku Allah ngajawab alastu birabbikum qalu bala syahidna cek Allah. Nah bener kami teh pangeran anjeun wahai para ruh eta ruh kabeh ngajawab termasuk ruh Firaun qalu bala bener Gusti syahidna nyaksi Gusti teh abdi eta perjanjian urang waktu di alam kubrah we ka dunia inget henteu teu inget. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Kangjeng Rasul ka dunya rek naon? Rek ngingetan deui, rek ngahirupan deui hate manusia anu datang ka dunya betul. Makanya saur Sayyid Luqmanul Hakim kudu ngahirupkeun hate nu bae. Sedangkan upami ningali kana salah sawios kitab karangan Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dina kitab Iqatul Himan dina hikmah anu ka-47 wala makana dzikru huwa sababul hayatal qalbi. Saestuna ari zikir teh jadi sabab hirupna hate. Berarti jalma lamun berzikir bae wa tarkuhu sababuhu mautihi ninggalkeun zikir teh jadi sabab baena. Berarti naon makna tuhil qalban ieu talqin. Anjeunna talqin ba. Jadi tuhil qalban mayit teh eta teh maknana teh talqin. Tapi lamun diartikeun ku makna zahir teu make hakikat ieu ieu. Jadi tuhil qalbal mayit teh ngahirupkeun hate anu bae teh eta teh kudu talqin. Itu maka kalimana laqona yulaqinu talqina. Nah, gitu. Jadi talqin teh naon? Bimbingan metodologi cara berzikir temurika. Abdi mawanian ku ayeuna mah ceramah ieu lain di ikhwan di luar ikhwan. Alhamdulillah abdi kamari ceramah di majelis taklim rangkeun bab talqin we kaberes 4 mobil ayeuna hayang talqin ka tasik. Insyaallah kaping 2 3 kudu dia jajak ka ditu. Luar biasa duduk di ayat menceri. Sebab nyaksian ternyata bener Pak Ustaz wargi abdi di papatahan Allah-Allahan keur sakarat teh bisa nurun tanda geus geuring geus ribut. Betak ayeuna. Itu. Jadi orang ceramah teh ulah di jero wae nyaritakeun teh kudu di luar. Imah cicingna di jero uli bok cek jamaah teh talqin deui urang mah geus ngamakeun lobahan cak urang anu diwajibkeun ku Allah nyampikeun kalimah la ilaha illallah. Ayatna Qur'an ayatna hadisna aya kunaon teu paham kapan pasalu ahla tinggi ilmu mah kudu ditanyakeun ka ahlina. Lamun urang nyaritakeun talqin ka lain ahli talqin lieur jawabanna oge. Bener. Pak cenah urang mah tong talqinan kewe cenah ari geus dikubur panjatan teh. Eta mah talqin sunat teu kitu naon. Anu wajib talqin iraha ayeuna. Eueur hirup. Naon sababna bet kudu ditalqin naon sababna? Ibu punten. Iblis engke dina sakaratul maut geus janji baheula ka Allah. Ketika iblis diusir di surga janji ka Allah kumaha janjina?
Gusti teu naon abdi diusir di surga dikaruniakeun, tapi abdi minta umur panjang. Cek iblis, srek naon anjeun? Erek ngagoda umat Nabi Adam timiti kubra nepi ka sakaratul maut. Maka iblis mati-matian jeung bala tentara hayang nyesatkeun umat Nabi Adam teu beunang keur hirup. Teu beunang ayeuna keur hirup keneh, keur sehat keneh. Engke jeung iblis dina sakaratul maut. Maka wa inna iblisa aduwallah, saestuna iblis teh musuh Allah. Ya, maka aqrabu minal abdi inda firaqi dunya, iblis leuwih deukeut jeung hamba jeung manusia dina nalika sakaratul maut. Leuwih deuketan keneh iblis tibatan duluran. Maka iblis bakal nemongan iblis ngagoda ngaku pangeran. Hatta Imam Ahmad bin Hambal ketika dina wafatna, ketika dina sakaratna nyebutkeun bukan dan tidak ditanya ku anakna. Aya urang bapak kunaon betadi eta dina keur sakarat nyebut bukan dan tidak lain jeung teu. Cek Ahmad bin Hambal, eta iblis teh rembongan hareupeun kami dikuriling ternyata sakaratul maut teh ku iblis Pak. Iblis datang cek iblis, anjeun apal henteu Allah, henteu lamun anjeun hayang apal tuh Allah teh ieu. Ditembongkeun ku iblis, dibuka tirai ternyata aya batu gede. Cek iblis teh ieu pangeran teh. Maka ketika ruh teu apal Allah di dunia kene, maka ngaku kana eta sebagai pangeran, maka didinya lalesot imana. Mantap cek Kanjeng Nabi, aya jalma di dunia ngakuna muslim, tapi begitu dihudangkeun di yaumul ba'ats ngaranna jadi kafir. Kunaon di mana tersesatna? Ternyata dina sakaratul paingan Sayyidul Hakim. Titah geura hirupkeun hate ti ayeuna sabab hate nu aya pikiran, hate nu aya Allahan, moal ka bobodo, moal ka tipu, ku tipu daya iblis. Mantap kawin teh wajib Pak. Anak urang binantu sok bejaan. Ngabejaanana kudu make akhlak. Akhlakna nu kumaha nu hade aya contoh. Solehna sing jadi contoh, pageurna sing jadi contoh, ibadahna sing jadi contoh, berehanana sing jadi contoh, akhlakna teh dikaresepkeun, boro-boro anu alus nu galoreng garesepkeun eraeun ku akhlak urang. Insyaallah dakwah urang bakal katajieun. Ari urang mah teu dadaku surya aya tukang dikir, ari kalakuan diomongkeun wae batur. Getol ngaji sok ngagoreng ka utara. Leres teu? Getol ngaji ngan gini muawuh jeung utara. Pajar gede eta mah lain dulu. Ningali batu geuning jeung urang teh eta da si eta mah doraka tara dikir jadi disiksa ku Allah. Allah ulah itu. Leres teu? Naon sababna? Punten kapan urang teh bisa alus teh lain ku urang ku Allah dijieun alus. Leres. Moal aya nu alus lamun eueuh nu goreng. Kapan nu anu alus teh goreng heula. Urang ayeuna daek dikir daek mataman daek depan baheula mentar. Urang oge saru. Ngeun urang meunang hidayah inayah pitulung Allah. Alhamdulillah ku Allah dibere ngarti jeung paham. Padahal pasantren henteu, diajar ngalogat henteu, boro-boro diajar nasib jeung ngerap. Boro-boro jadi paham Allah mere hidayah. Teu saeutik jelema nu pinter ngaji mah, loba kitabna, pasantrenna gede. Ari perbatal kieu nanya eta urang mah nurutan guru we sok ka mana-mana, geus we kurang ngaji fikih, ta eta teh teu nyaho jalan balik. Loba ajengan gitu. Mantap ajengan surya teh kudu wani, ulah cicing bari kanan jadi jago kanan keluar.
Meledak. Alhamdulillah Bu. Di abdi kamari jamaah nepi ka Lahrung Pak Ustaz nepi kuninga. Sampai abdi di Masjid Agung Cicaheum kamari pas pengajian poe Kemis, kebetulan aya 2 kelompok nanti aya Muhammadiyah aya NU. Pertanyaan, wah darat-daratan Bu. Pajar teh cenah talkin teh khusus ke Suryalaya kabeh nu hirup mah bakal pae lagi talkin. Abdi kitu mah jawabna. Cenah Pak Ustaz aya dalilna, tak aya dalilna, tak aya hadisna, tak aya kitabna, bisi aya penasaran nyebutkeun tak aya dalil, mah buka kitabna. Larek aku digitukeun mah, oh cenah sugan teh talkin teh cenah beat tuh kan. Ibu punten beat teh pan kudu apatina kata ba aya ibu baiatan. Ari beat di mana aya zaman Rasul namanya baiatul aqabah, baiatul ridwan. Kumaha cerita beat? Ketika Rasulullah kalah perang, pasukan kaum muslimin kalah labur kada eleh teh apa? Saur Rasulullah kieu wahai para sahabat, saha anu masih keneh setia ka kami cek Rasul. Saha anu masih keneh setia nuturkeun kami, sok ayeuna geura be'a nya berjanjilah di bawah tangkal kayu ridwan disebut baiatul aqabah atanapi baiatul ridwan, janji setia ka Allah jeung Rasulna dina handapeun tangkal kayu ridwan. Talqin mah beda lain be'a. Daras talqin mah ngabimbing hate ku guru mursid dibere carana dzikir ditepikeun hatena ka Allah ngalangkungan mursid. Terus kurang kudu diamalkeun. Eta teh bagian kasatiaan urang ka guru jeung ka Rasul sareng ka Gusti Allah kitu Bu. Dapan hari jalma malunya, dapan zaman beat teh loba nu zaman bebeatan geuning baheula mah. Oh kudu beat teuing cenah teh sampurna Islam. Padahal eta teh kudu sok bebeatan teh make dalil thariqah. Nah, Pak Ustaz hafal pan abdi mantan. 12 tahun abdi tos ngiring lebat ka NII. Tukang doktrin baheula mah ieu teh. Make dalilna thariqah. Man mata fi uluki bai'atun mata maitatan jahiliyah. Itu karena kusabab cocok logi make dalilna. Apa cocok logi? Teu make nahu, teu make sorot, teu make hakikat, teu make torekat, make hartina we asal cocok we asal nyambung. Mantap hasilna ge lalingu. Nah, tos deui. Jadi ternyata anu ngajadikeun sabab hirup na hate teh, anu ngajadikeun sabab paeh na hate teh ya. Wa sababuhu mauti qalbi, nu ngajadikeun sabab paeh na hate kunaon beuti jeung disebut jadi paeh hatena ya. Begitu ka dunya teh. Nu kahiji hubud dunya. Hubud dunya teh bakal maehkeun kana hate. Sabab jalma anu paeh hatena teu bisa balik ka Allah. Dan bisa balik ke Allah manu hirup hati. Mantap ngajadikeun sabab paena teh hubudunya teh kumaha? Hubudunya jalma nu cinta kana dunya lain butuh. Ari butuh mapan urang ge butuh. Kan beda Pak. Orang yang hubud orang yang cinta ieu nya jalma anu bogoh masuk gelap mata. Ibu geuning jeung bapak baheula bogoh kasih ibu. Teu boga kasih we. Poek dua arti popoekan ke hayam we danaon aya bogoh coba jeung nu teu bogoh eta popoekan daek moal boro-boro teu di jajanan ge kudu teu bogoh mah teu hayam komo kan bogoh mah boro di jajanan malah ngajajanan sabab bogoh ta jalma nu bogoh kana dunya ngajadikeun paeh hate teh bisi eta jalma hatena katutupan ku dunya. So Pak, tukang sholat hubud dunya, tukang zikir hubud dunya, tukang ngaji hubud dunya. Di mana geus hubud dunya tujuannya, maka segala aktivitas kemudiana hanya untuk mencapai dunia saja. Terus jadi kabeh teh kana piduniaan we. Zikir hayang loba, khataman hayang maju usaha. Kana piduit teh. Nu kitu mah teh kudu ditebus ku zikir lembar murah teuing atuh
zikir mah. Hayang maju usaha taman mah atuh murah teuing atuh zikir teh. Nya makana kana dunia mah ulah pati bogo. Karena itu mah lain jalan beungar, beungar kepek wae ngan ulah pati bogo. Ari nu bogo kumaha nu bogo mah nu dikendalikeun ku dunia, lain dunia dikendalikeun ku urang. Teu naon beunghar, teu naon boga usaha pek wae, teu naon boga jabatan pek wae. Ngan inget eta kabeh kudu jadi alat jalan balik ka Gusti Allah pek wae beunghar. Itu boga harta bakal ibadah. Ulah ieu mah boga harta jadi fitnah, boro-boro gede saeutik nyelakakeun. Kunaon teu teu manaki nya eta penting teh sok rame dakwah. Atau kumaha jadi teu manaki eta ngaheulakeun neangan duit pan urang mah nya daripada manaki. Pikiran anak ari dagang mah meunang untung, ari manaki mah untung. Ari ieu teh nyaho menang dagang lahir datang rezeki teu barokah. Neuteut ari manaki menang barokah sababna naon? Sabab ibu sadayana rezeki teu barokah mah tina ladang poho ka Gusti. Matak sok ayeuna itu mengkurang sehat, mengkurang aya kesempatannya. Tong hayang ayeuna rineh tina kasibukan da moal rineh-rineh. Lapor heula kenal insana fi kabar bukti manusia diciptakan ku Allah teh kapan kabeh dipuku. Nu beunghar dipuku, nu sangsara ge dipuku. Heuda sadana. Nya, nu boga dipuku, nu teu boga komo. Leuwih dipuku. Nah, terus kumaha ayeuna? Urang jadikeun dunia Allah, tuju Allah. Ketika kita menuju Allah dalam setiap aktivitas kita karena ayat pikiran, maka bakal lahir kabarokahan. Kejar Allah, semua akan mengejar. Kitu bahasa namamu. Jadi lamun urang aya duit nyalampurkeun Allah ulah dituju. Man habbahullahu habba kulla syai'in. Lamun urang sieuna ka Allah, tundukna ka Allah, nurutna ka Allah, ibadahna semata-mata karena Allah, maka hobba kula syai'in eta duit teh sarieun ka urang jadina nyalampurkeun. Jom tinggali umi sok tinggali di tasik. Umi geus tara ka mana-mana. Duit nyalampurkeun amplop teh data. Ari urang lain budak-budak amplop. Nya. Resep. Jadi usaha resep amal amplop gitu. Alhamdulillah. Tah, nu kaduana nu sadayana babasanu mata ngajadikeun mautil qalbi teh wa ghaflatu an dzikrillah. Hate poho ka Allah eta jadi sabab paengan teh. Goplah tina zikir. Kan zikir teh aya zikri yaqdo, aya zikril qalbu, zikril hadir hate. Ayat dikir goplah, dikir tapi hati poho. Ari ieu mah ngucap la ilaha illallah, la ilaha ngucap ieu nama ngeun hate nama. Tah eta dikir goplah. Loba kitu. Nya geuningan la ilaha illallah. Sekarang itu ngareng aya hate pada Allah. Salat awakna hatena teu milu salat goplah. Nya ngaji lisana hatena eueuh pikiran goplah. Tuh, mantap dianggapna teh goplah kene. Naon sababna? Sabab hate teh milu zikir. Maka wa goplatu an dzikrillah. Poho hate ka Allah ngajadikeun paen hate. Sebab paen hate wa irsalul jawarihi min ma'asillah. Jeung ngagunakeun anggota dipake maksiat ka Gusti Allah di mana ayeuna. Hatena bae ngagunakeun anggota badanna geus sakahayaanna. Nuturkeun nafsu. Di mana hate nu geus bae kudu hirupkeun deui. Tah, hate dihirupkeun deui kunaon? Ku talqin. Ari talqin teh sabarang jalmi. Naon sababna? Kudu qalbun taqiyun wa naqiyun amasi wallah. Hatena kudu takwa, akhlakna kudu alus bersih tina kamusyrikan.
ulah asa teh kita. Ieu mursidan. Mantap di akhir zaman mah bakal loba mumursidan teh ku tujuanana hayang masyhur jeung loba pengikut. Loba zaman ayeuna mah. Mantap urang ulah katipu da aya mursid nu bener mah, wali nu bener mah moal ngaku-ngaku. Moal ngaku-ngaku urang wali, moal ngaku-ngaku urang mursid di aku ge meungeun asli mah. Ari nu aya makan mahaja dipromosikeun ieu wali mursid abal-abal teh kawe begitu. Ya, mantap ulah sembarang. Ulah kabogodo kasabaran tinggal ku bajuna, ku sorbana. Oh, mantap sing awas ninggalna. Ulah ku dohir wungkul. Tamakana wasababu hayatuhu sababna hirupna hate nu kahiji azzuhdu fi dunya, zuhud dina urusan ari zuhud dina dunya teh ku tapat dina dunya teu bogoh lah gitu. Saya kawe boga tina naon tapi enjoy aja gitu kan. Naon sebabna tah kabutuh geus kacumponan da anu sok nyeun sampai makan kahaya, anu sok nyeun capek nafsu, nu sok nyeun di rumah mikiran eueuh, kudu syukur kan aya ulah mikiran eueuh. Gitu. Zuhud kana dunya. Nu kadua keur ngahirupkeun hate teh wa istighalu bi dzikrillah. Eta istighol bi dzikrillah sing katungkulkeun, sing resep, sing betah, sing hayang loba dzikir ka Gusti. Ta eta aya mah. Tong ninggalkeun dzikirna. Ulah dianyuk wae. Anyuk wae berjing hutang sila tadi bayar eta dzikir. Maka dalil ada cekap di menang 3 kali la ilaha illallah sayyidina. Akhirnya kebiasaan. Nah, kebiasaan makanya urang kudu teras-teras dzikirna. Mantap metodologi Surya itu luar biasa, Bu. Lamun dibatur mah aya makomnya, dzikir teh makom 1, makom 2, makom 3, nepi ka makom 8 di Surya Jalema tidak mengenal. Naon sababna? Sabab usul ma'rifat ku Allah. Mantap di Surya Jalema tidak ada istilah is the best. Eueuh anu anyar, anu geus lila, eueuh senior, eueuh junior, eueuh di Surya Jalema. Naon sababna moal teuing? Ieu anyar kene ngamalkeun anak alus, ibu sadayana ternyata lalu panghanten nepi ka Allah hareulah keleh nu alanyar pantang heubeul. Tahu sana anu anyar mah pan sono kene dipigawe salatna, dipigawe khotamanana, dipigawe manakibna, dipigawe dzikirna, ditambahan sunat wajibna da kakarak sono. Ternyata hatena laleumpang nepi ka Allah wa Rasul. Ari urang nu geus lila cicing we di dinya. Mantap di Surya Jalema teh aya istilah. Mantap ada yang cek apa sok hayang talqin teh buru-buru buat ting manehna upamana warusul ka Allah mah. Itu mantap eueuh is the best. Kenapa datang ke Surya Jalema? Erek nu heubeul, erek nu anyar, pokona mah datang ka ditu ngagawoler di halaman. Bener? Ngagawoler di ditu mah di dieu jadi ajengan, jadi ustaz, apa jamaah, apa pengikut datang ke Surya Jalema gorena eta didikan. Didikan eta teh supaya naon? Supaya hirup urang teh ulah sombong. Tukang ceramah oge datang ka Surya Jalema kieu we anger. Naon sebabna eta didikan supaya tawadu. Ari ibu mah tawadu tara bawa duit. Tawadu teh min hisolil muttaqi, tawadu teh tingkahna jalma nu taat. Ari tawadu dina hati. Ayat tawadu tatawadoan, ayat tawadu mutawadiin. Ari tawadu nu sabenerna nu bener-bener teu ngaku geus panah dina dirina teh. Ari panah teh geus teu ngaku miboga gawe eta nu panah. Salatna hakikatna lain urang disalatkeun ku Allah, bisana lain urang dibisakeun ku Allah, alusna lain urang dialuskeun ku Allah. Berarti la ilaha illallah kabeh ge gawe Allah lain gawe urang panah begitu. Ari urang mah masih kene ngaku urang udah panah akal. Eta teh kan pada abdi sakalian aya minta cai we. Minta cai cenah mah minta cai ikut dari pasian. Teh campur udah abdi mah udah abdi. Geus eta mah kacau. Nu geus panah ti Allah ka Allah ku Allah geus teu bongkar dirina. Mata geus teu lebar itu ku ieu da geus Allah. Urang mah pan masih kene ngakunya. Urang masih kene ngaku urang. Nah,
Terus anu terakhir supaya hati hirup deui naon? Wasuhbatu auliya Allah. Urang kudu daek rerejengan babarengan jeung wali-wali Allah. Eta benaon teu ka ulama, bet ka wali, kan ilmu nabi, ilmu Allah anu manfaat sabada Rasul teu aya, turuna ka mursyid. Ilmu manfaat teh sanajan ayeuna pasantren gede tukang ngaji bisa maca kitab ye ari lain mursyid mah anger can manfaat ilmuna da manfaat ilmu mah geus bisa nganterkeun ngawusulkeun hate jelema nepi ka Allah ka arah eta ilmu manfaat. Ari can bisa nganter hate ilmu ka Allah macan manfaat ilmu. Aja bisa ngaji, bisa itu, bisa ieu baca Quran halus, ari teu bisa musul maka Allah agar teu manfaat. Sabab ilmu Allah nu dipasikeun manfaatna dipikeun ka mursyid, ka wali-wali Allah. Itu ngan ka hade mursyid teh ulah asal. Aya cirina mursyid teh. Hiji mursyid mah kamilil aqli. Ciri mursyid tah kamilil akli, sempurna dan menyempurnakan. Gitu kan, anjeunna sempurna bisa menyempurnakan. Gitu. Aklina jalan akal. Lain jadi wali ngaco. Ya wali ngaco nyeleneh teu pararuku. Majnun lain. Aya wali majnun aya, wali majnun mah jelema anu dina makom dikirna geus teu inget kana diri eta majnubin. Ari ieu mah hayang jadi mamajnuban. Wah teh cenah wali tinggal batur salat bareng sare. Anu halu kitu mah. Nya dia urang ningali nguping caritana wali-wali Allah di dieu eueuh ka ditu salat. Jeung urang ditu papani. Tinggal Abu Yadim Jati di Banten. Begitu datang ke Baghdad. Jeung urang ditu di mana abdi di Indonesia. Urang itu Bapak ini malam Jumat yang jalan di Indonesia ke makam Tuhan Syekh ke Baghdad. Ternyata di Papai Abu Yadim Jati di Banten almarhum. Abu Yadim Jati berarti ke mana-mana dari dia ngajar santri. Ada di itu sah kayak tawali. Hari mah orang mau wali. Abdi mah cara kamu secara kemana ibu wali batusan berjamaah mau rekor. Itu mulai wali kita kan. Nya, nu kadua ciri wali teh daikin bil haqiqah. Anu daukiyahna anu rasana hirup eta daikin dia haqiqah hirup dohirna hirup batinna geura sok beragung pangrasana apa seukeut rasana kakara jelema geus apa ada ieu sok dongengna aya teh Sukabumi ka Bogor oh datang ke Suryalaya nganter babaturanna ari datang ka kitu rek kemayunan apa hatena teh ngomong kieu geuning cenah apa anu Ustaz kapu dititah kali ku abah terus bide cenah kali balik deh. Ari datang ke perjalanan mobilnya tabrakan. Potong igana tadi dia. Diubaran ke mana-mana teu cagar. Ingat tak tertenah teh oh cenah urang geus goreng sangka. Datang deui ka Suryalaya. Begitu bapenak jeung abah can ge nyarios cek abah kumaha. Abah mah Ustaz kampung apa? Eta wali mah kitu. Daukiyah nasib seger daukiyahna lain tukang rama lain hari mah diramal ulang ayeuna cerita abi cenah ical motor oh beunang berbok cing anjing ngajak pacar oh ieu mah eta begitu palumpur gitu ka ada sebab aya daukiyah seger rasana gitu kan sabab geus usul ka Gusti maka dina ngadoana ge beda jeung makom urang. Gerinya ieu sok aya we ka abdi dia da sok nyuhun gece mah sok aya ieu naon ge. Lalu bayar teh tambahan aya amplop sarta sok aya. Minta cai ka ustaz ieu kadang-kadang urang hataman heula maca doa kabeh dibaca nanti guru teh. Kawan tur ngagorowok we. Bari jeung hate mah buntang we anggar ka gurunya. Ka guru ka mursyid lain urang tapi itu anu seukeut nyantelkeun we. Kakarang didikeun dikabul teh ku Allah lain urang guru harus
Ai urang mah kitu, tah wali mah beda. Naon saudara? Dina ngadoana ge geus bilisani siri. Naon bilisani siri teh? Geus lisanna teh geus lisan rasa. Mentang sok apa mangge lamun minta doa. Tadi tetep berdoa di depan mata. Telat. Nah, cara tadi doa, ieu beda apa? Ulang ditarutan di kuburan. Bukan urutan apa gitu cara itu. Beda bapom. Masa doa juga. Dawali mah bilisani siri naon sebabna? Geus eraeun minta ka Allah. Geus eraeun. Itu. Ngan geus naon? Geus ti Allah ka Allah ku Allah. Ta eta disebutkeun la yarudul qada illa bidu'ate. Kalau banyak perhatian, la yarudul qada illa bidu'ate, bisa merubah qada kecuali doa. Ya lamun tadi artian hakikat bahaya atau doa lebih gagah dibantah Allah. Tanu la yarudul qada illa bidu'ate, bisa merubah takdir ku doa teh nu ngadoana ti Allah ka Allah ku Allah jeung gawe Allah. Kitu ta eta. Tawali. Terus nu katilu ciri wali teh nya nu katilu hasani siasati. Hasani siasati naon? Nyieun gampang ke murid-muridna teu dijieun ribet jeung hese. Karena sebagai ibu bapak, lalu bapak pernah belajar tarikoh di Banten, baik di jalur Abahuci, hese bukan yang teh talqin teh hese. Hese teh kudu puasa ulah sekian tahun. Wiridola hayang diberi ijazah tinggi teh wah bener-bener kelas-kelas orang-orang pilihan. Mau bisa tukang sare tukang naon ditalkeun mah bisa. Eueuh ti muridin cara-cara keur mursid keur di muridin tarekoh ge eueuh nu akhirna murid teh hararenge hayang diajar talqin dikir. Abdi kitu tamat-tamat heula. Naon sebabna? Ribet, hese, berat. Begitu datang ke Sri Yalaya, sebagai mujahid dina tarekoh nu agung pangrasana apa? Dijieun gampang. Rek tukang macul, tukang ngarame, tukang lotek, apa tentara kita. Dijieun gampang. Mantap pangeran. Suryalaya muridna semakin hari bertambah. Kenapa? Karena talqin toriko diajar zikir masuk ke berbagai lapisan tilu panganakna tapi kanu pangluhurna eta wali mah tak ciri kawalian di abah teh tong ragu ulah kabogodo kasamaran tiga. Nah jadi sok aya nu barelo kade punten lain amalanan beda lain mursidna menjadi masalah tujuanana henteu ilahi anta maksud. Dalam tujuan ka Allah mah kunaon kudu neangan di mursid. Bener. Lamun hiji murid lepas tina mursid nu kahiji atanapi boga mursidna dua atanapi tilu maka mursid bakal lepas ngabimbingna ka eta jalma. Tinggal dina kitab Hilyatul Auliya. Bakal lepas ngabimbingna. Mentakeun we mursid mah hiji ari guru ilmu mah pek wae rek loba oge guru fikih di dieu diajar fikih teh tauhid mah di dieu diajarna panahu jeung sorok di dieu pan balaghah di dieu ilmu arut di dieu ilmu mantek pek wae guru mah ilmu tafsir di dieu pek ari mursid mah geus hiji eta kudu-kudu hayang jangan mursid deui emang mereka mana kita ya tetap wasubatul auliya dipenahkeun sareng wali-wali Allah alhamdulillah eta teh ku anugerah ti Allah kanya Allah masih keneh aya urang nu ngabimbing namun sebab eta teh mutiara yang sangat mahal tidak akan bisa dibandingkan dengan mutiara dengan emas berlian tidak ada nilainya. Kunaon? Karena nu nangtukeun eta la ilaha illallah nangtukeun salametna jeung cilakana engke hirup nu kadua kalina. Tetap tong lepas dina lisan la ilaha illallah. Kantos ibu. Sabaraha hiji cenah nu teh? Tilu gampangnya bisa eutik. Entong loba. Loba ting masuk udang.
Intinya. Jadi kesimpulan di akhir ibu sadayana yen wasiat Luqmanul Hakim teh kita kirimkeun artenu kaduana wa jalisul masakin urang kudu bebarengan jeung daek jeung miskin diajar tarekat teh sok teh mongkeun kanu susah anu bantueun naon wae urang mampu itu rasokan tepan kudu peka bisi aya jalma teu boga era menta pihelaan ku urang sing resep sing daek bebarengan jeung nu miskin ulah wae dulu mahal bebarengan teh ibu mending jeung miskin jeung hubungan cara Pak Ustaz jeung miskin mah bere euy ada jeung hubungan harga dibere mata hubungan harga dibere apa nya manakib ge di loba duit parempok dina rumah saeunika ibu mata ka hade ye nya lamun urang di masyarakat lamun aya kudu urang bantueun utamakeun anu teu boga mun kamaotan anu susah bantu ieu mah ari lubung haru bener ege dina nu teu boga ustad euy eta alhamdulillah. Nah, tas sakitu pangitan ibu sadayana kemarin kita setengah jam 10 tadi ngawitan jam 8 aku atau setengah jamnya saya sejam sekarang tas sakitu kan hampura dan tesa panjang-panjang lah abina capek jadi akan materina keguran kelui gitu kan ada tempat ceramah kita itu abis teh mikir bukan ulah kita eta teh kada menyarek eta wae materinanya ya aku bisa bilang ieu kok ustaz tuh kudu nyalan materina mantap jadi ustaz teh kudu ngeres pikiran jeung hate jeung belajar terus mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barokah wa asimu bihabillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.